Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minan nisa'i binnar. Dina kesempatan ieu pribados bade nguningakeun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu unina arba'atun minan nisa'i binnar. Aya opat golongan awewe anu aya dina jero seuneu neraka. Nu kahijina imro'atun badiyatul lisani ala zaujiha. Nu kahijina awewe anu goreng letahna, goreng carekna kasalakina, goreng carek kasalaki. In goba anha jaujuha lam tasun nafsaha. Lamun eueuh ti eta si awewe teh salakina, maka teu ngajaga, teu ngaraksa eta si awewe kana awakna. Jadi lamun teh mah salakina teu aya di imahna eta awewe, maka si eta awewe teu bisa ngajaga kana awakna. Mongpang-mongpeng eueuh salaki berkemana we gitu, teu dijaga awak teh. Mangkaning awewe mah nya lamun teh mah kaluar ti imahna bari henteu aya izin anu jadi salakina, nah, maka si eta awewe bakal dilaknat ku Allah, bakal dilaknat ku malaikatna Allah. Oge sakur-sakur perkara anu kaliwatan ku eta awewe, maka bakal ngalaknat ka eta si awewe. Tah eta nya ku goreng-gorengna awewe kaluar ti imah henteu aya izin anu jadi salaki. Da kuduna mah kaluar ti imah teh aya izin salaki nya. Jeung ulah sorangan deh saena mah barengan jeung salaki atanapi jeung mahram barengan kaluar ti imah teh. Jeung kade kaluar ti imahna sing bararuni sing rarapih nya kaluar ti imah teh ulah katemong aurat nya. Sabab awewe mah saur Kangjeng Rasul almar'atu auratun, awewe mah orat gitu. Nah, jadi lamun teh mah hiji awewe kaluar ti imahna nya teu aya izin anu jadi salaki, maka eta si awewe bakal dilaknat ku Allah, ku malaikatnya. Oge bakal ngalaknat sakur-sakur perkara anu kaliwatan ku eta si awewe nya. Ta eta jadi ulah keur anu jadi awewe kaluar ti imah geus we cicing lah di imah kasalaki sing turut
ka Allah jeung ka Rasul sing taatnya ta eta awewe masuk surga cicing di imah ka Allah jeung ka Rasul na taat oge ka salaki taat. Insyaallah awewe nu kitu bakal bahagia dunya rauh akhirat. Ulah mungpang mengpeng nya, ulah mungpang mengpeng salaki eueuh ti imah. Wah kitu nya berkah itu berkah dia nya. Ta eta ulah kitu teh nya dosa. Meskipun misalnya kaluarna teh karena tempat pangaosan. Nah, lamun teh mah anu diaosna dina pangaosan teh fardu kifayah atanapi masalah fadilah ya, maka eta si awe tetep kedah aya izin anu jadi salakina. Lamun urang angkat ka pangaosan teh anu diaosna teh nyata sanes fardu ain, tetep kedah aya izin anu jadi salaki. Kecuali nu fardu ain ya, fardu ain di tempat pangaosan teh anu dibahasna teh fikih tauhid tasawuf ta eta mah henteu aya izin anu jadi salaki ge teu sawios. Anu dibahasna ku fardu ain mah di pangaosanana. Bahkan ke si lalaki teu meunang nyaramna kitu nya. Ka awe anu rek ngaos fardu ain. Seperti bab head itu ta eta nya. Kedah eta kan fardu ain eta teh. Kecuali upami teh mah salakina tiasa anjeunana cek salakina nyai tong angkat ka mana-mana tos ku akang. Ya, orang didik nyai ku akang da kewajiban akang. Ta eta mah si awewe ulah kaluar sabab ku salakina diajarkeun nu fardu ain. Memang nu paling kuat na salakina da eta nu ngelmuan teh nya kedahna mah ku salakina ngan upami teh mah ku salakina henteu tah kitu nya teu diajarkeun fardu ain tah keur saeta awewe tiasa kaluar nyaeta neangan ilmu agama asal anu diajarkeun di eta madrasah teh fardu ain. Widikanu tadi jadi lamun teh mah hiji awewe kaluar ti imah bari salakina henteu aya atanapi hiji awewe teu bisa ngajaga awakna ya, di mana-mana salakina eueuh ti imahna maka eta si awewe bakal asup neraka engkena. Atanapi di mana-mana hadir salakina aya di imah maka sok nganyerikeun eta si awewe ka salakina. Kulisana ya, ngomong naon wae pokona mah ya, sehingga eta si salakina teh nyerieun hate ku eta si awewe. Tak ulah kitu urang teh nya. Ulah aya paribasa ada uang abang sayang, tak ada uang abang ku tendang. Tak ulah kitu nya. Rek aya rek eueuh ceuk paribasana harta sing sabar we kitu nya. Sing sakinah mawadah warohmah di rumah tangga teh. Ulah wah janji peletak ngomong teh, tak ulah kitu. Sok deui pan ari ayeuna mah awewe barisa usaha ayeuna mah duh kurang-kurang nama awewe teh mulak cangkeng ka lalaki teh. Lalaki teh derajatna jadi dihandap awewe kurang-kurang nama. Nya kitu nya pan geuning dina sapalina cirina kiamah teh di mana-mana si lalaki geus eleh ku awewe kitu nya. Jadi lalaki teh teu bisa kumaha ku awewe teh. Da memang awewe nu bisa usahana misalna gitu. Ta eta keur anu jadi awe ulah bongkena bisa usaha ka lalaki tepi ka lak-lak dasar ceuk paribasana nyarekan lalaki nyarekan salaki sehingga eta salakina nyerieun hate ulah eta sabab keur anu jadi awewe di mana-mana nganyurikeun kanu jadi salakina maka eta si awewe bakal asup neraka. Teu meunang kitu nya. Sok aya pan ini awewe teh mah sok ngomong kieu aya ning al kasalakina ngomong maro ayatu mingka khairon. Cek eta awewe teh teu ningali kaula ti anjeun kana kaalusan kot sama sakali. Tadi mana-mana awewe ngomong kitu teu ningali kaula ka anjeun kana kaalusan sama sakali. Eueuh pisan di anjeun maka alusanana. Tah maka faqad hubito amaluhu nya maka bakal dilebur amalna eta si awewe. Ulah ngomong kitu nya. Ulah ngomong teu ningali kaula ka anjeun kana kahalusan. Jadi ngaleungitkeun kana kahalusan salaki. Tah teu meunang eta teh. Jadi bakal dilebur amalna. Tanapi aya awe sok aya awe ningnya minta tolak.
sarua eta oge nya di mana-mana si awe menta tolak nya bari teu aya sabab naon-naon maka paharumun alaiha raihatul jannah, maka haram ka eta si awe sesengitan surga. Sesengitan geus haram komo asupna meureun kitu. Eta gambaran eta nya teh. Sesengitan teu meunang nya mun surga ge moal meunang. Moal asup eta si awe ka surga. Lamun teh mah hiji awewe menta tolak ka salaki, bari teu aya sabab naon-naon. Gitu nyari masalah ari kurang dina segi apakah mah kumaha deui atuh danya da asa bertanggung jawab salaki teh beura isu angkat sore uih cek paribasan dengan kasab teu hasil wae nya kumaha atuh sing sabar we kitu nya. Eta mah tong jadi alasan nu kitu mah kan urang sing sabar we atuh kumaha deui da geus ditangtukeun nya rezeki milik teh ditangtukeun unggal dinten oge. Panjodo pati bagja cilaka susah senang beunghar miskin susah nya eta nya susah senang geus diatur ku Gusti Allah ya. Jadi ulah sok nganyerikeun kanu jadi salaki nya. Sabab awewe nganyerikeun kanu jadi salaki eta bakal asup kana seuneu neraka nya. Naudzubillahi min dzalik ya. Ulah kitu nya. Kuduna masing halus ka salaki teh nya. Pake adab-adaban nya. Tata cara urang kanu jadi salaki. Lamun urang hayang asup ka surga. Da geuning pan aya keterangan geuningnya. Aya keterangan wayan bagi lil mar'ati al-khaifati minallahi ta'ala an tajtahida bi ta'ati jaujiha wa tatlubu ridahu wa huwa jannatuha wa naruha. Ngadawuh ba'duhum nya sapali ulama. Pariyogi ka awewe misti ka awewe anu sieun ku Allah yen enya eta si awewe dina taat ka salakina. Jadi benar-benar turut tumut kanu jadi salakina jeung neangan karidoan anu jadi salakina. Naon margina? Margi pahuwa jannatuha wa naruha. Saenyana salaki teh eta surgana awewe jeung narakana awewe. Atuh lamun teh masih hiji awewe aya dina ridho salakina, maka eta si awewe insyaallah ka surga. Tapi lamun teh masih awewe teh aya anu jadi ridho salakina, bendu salakina ka eta awewe, maka eta si awewe bakal kana naraka. Matak teangan ku urang perkara-perkara anu nyebabkeun ridho anu jadi salaki. Tegasna mah urang sing sae ka salaki nya. Panggeuningnya surbaduhum keneh nguningakeun yajibu alal mar'ati dawamul haya min jaujiha. Wajib ka eta awewe langgeng nya eraan ti salaki. Tungkul payunan salaki teh nya kuduna mah nya langgeng eraan kumaha nu eraan geuning duh kitu nya. Lain dangah wae mah tungkul reupeun salaki ada isin ku salaki. Kumaha salaki we ajrih ninggal salaki teh. Udah memang salaki teh kepala rumah tangga anu kudu dihormat ku urang eta teh ku hiji ku awewe tegas namanya. Jadi lamun teh mah hiji awewe langgeng eraanana di payunan salaki duh eta teh ciri istri soleha. Oge cara nu kaduana nyaeta meuremkeun paningal wa godu torfiha kuda matunya kuda mahu meuremkeun paningal di hareupeun salaki. Peuremkeun paningal teh tungkul nya ulah molotot hareupeun salaki teh ulah kitu teh meuremkeun paningal nya langgeng eraan meuremkeun paningal oge. Wa ta'atu li amrihi nurut kana sakuma parentah salaki. Kumaha we parentah salaki laksanakeun ku urang. Asal ulah parentahna anu ngalanggar aturan agama. Ulah ari nu ngalanggar aturan agama mah. Misalna cek salaki teh mauk tah mauk naon we ulah diturut eta mah. Nya ieu mah parentahna anu teu ngalanggar aturan agama urang kudu nurut. Tah eta teh ciri istri solehah gitu teh. Nurut ka salaki kana sakuma parentah salaki asal ulah ngalanggar aturan. Oge wasukutu ingda kalamihi ngaregepkeun dina nalika salaki ngomong. Lamun salaki keur ngomong regepkeun cicing. Ieu maulah wah
salaki kerek sakecap awewe geus 50 kecap. Nah, ulah kitu nya. Nah, ulah kitu. Aya paribasa awe bibirna 2 nya. Norowelang. Ulah kitu eta teh. Nya, lamun salaki keur ngomong teh regepkeun, dengekeun, turut langsung nya ku urang teh. Tah eta awe solehah. Wal qiyamu ingda kudumihi. Nah, ngadeg isi solehah mah ngadeg dina nalika datangna caroge. Lamun caroge dongkap di mana wae ngadeg urang teh nya, tungkul ngadeg urang teh. Nah eta teh tata cara anu kacida pisan saena upami dilaksanakeun. Insyaallah bakal menang karidoan salaki engke teh. Ieu mah datang salaki teh hari-hari we nya. Nah, boro-boro sore cai raja motor jam bedud di salaki teh. Lain kitu eta teh. Teu meunang nya sabab awewe lamun jamunna jam bedud ka salaki maka dibenduan ku Allah eta teh. Ulah kitu nya. Wa ardu nafsiha sareng masrahkeun dirina si awe ka salakina dina nalika sare. Masrahkeun awak ka salaki kumaha salaki we kumaha ge heg wae. Nalika rek sare teh kudu kitu dah memang. Wa ta'atturu lahu sareng make sesengitan. Make sesengitan di hareupeun salaki teh. Ulah balau hasum hareupeun salaki teh. Balau dahdir, balau hangseurnya, balau kesang, ulah kitu. Sesengitan pake nya hareupeun salaki teh. Ieu mah ari hareupeun batur salamat sareungit nya ari hareupeun salaki bararau tah ulah kitu. Ya kuduna mah sing salareungit di hareupeun salaki teh. Wa ta'a hudul fami sareng ngurus cangkem bil miski wat thayyibi sareng ngurus cangkem ngurus baham nya ada ku misik minyak misik atawa naon wae sesengitan pokona mah atana penyikat gigi ulah sampai ka bau jigong cek kasarna mah aduh eta baham teh bau banget salaki teh mu ngadeukeutan daun bau tah sing sarareungit nya baham teh lamun di hareupeun salaki teh salareungit gitu. Wadawamu lizinati bihadratihi sareng langgeng gigindingan di payunan salaki. Nah di payunan salaki kedah gigindingan anggoan anu sae anggo sesengitan ngau wedak anggo lipen ja cek paribasana sidau jeung bangsa ning eta. Nah ginding di hareupeun salaki teh kudu nama ieu mah hareupeun salaki teh aduh nya eta atuh. Dina irung eta mehong nya. Awakna can balarau can mandi. Pakaian anu teranut duut coba. Rek nyaheun kumaha atuh salaki kitu mah. Nah, jadi payun salaki teh gigindingan nya. Sok dangdan nya. Cek paribasana wah sagala ditapalkeun. Alus eta teh dajang salaki. Watarkuha bi ghaibihi sareng ninggalkeun gigindingan dina nalika eueuh salaki. Eueuh salaki ulah gigindingan eueuh salaki mah biasa-biasa we pakaian teh nya. Ulah setiwalik mah ari aya salaki ranu tatanutut ari eueuh salaki gigindingan komo bari kaluar ti imah mah. Ulah eta teh nya. Teu meunang kitu teh. Sabab awe nu gigindingan ningeuning kaluar ti imah nya. Maka neraka eta ge sarua bagianna. Sabab Kangjeng Rasul ittola'tu pinnar paro'aitu aksaru ahliha an-nisa nya. Jadi ningali kaula dina neraka teh lolobana awewe nya. Lolobana awewe. Pangna loba awe sabab hiji saeutik taatna ka Allah. Dua saeutik taatna ka Rasulullah. Tilu saeutik taatna kanu jadi salakina. Kaopatna loba gigindingan. Kegindingan ulah nya gigindingan lain jang salaki tapi kaluar ti imah gigindingan teh eta ulah eta teh. Teu meunang gitu teh. Nah, jadi gigindingan mah kudu payunan anu jadi caroge. Sae eta teh nya. Sae wa ikramu ahlihi ya, sareng ngamuliakeun ahlina salaki. Sareng ngamuliakeun atanapi ngaluskeun ka karabatna salaki.
oge ningali karena barang saeutik ti salaki kana anu loba, meskipun salaki menang saeutik dianggap loba we, ditinggali loba we. Ta eta supaya bisa syukur kanu jadi salaki. Eta tata cara orang dipayonon anu jadi salaki. Nah, jadi widi kanu tadi awewe anu sok nganyerikeun kana hatena anu jadi salakina kulisana, maka eta si awewe bakal asup kana seuneu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Sareng wa mar'atun tukal lipu jauh-jaha. Anu bakal dina kasupna neraka teh, anu bakal asup kana neraka awewe anu meredih kasalakina mala yutiku kana perkara anu teu kawasaeun itu si salaki kana eta perkara. Ya, diperedih ku urang teh, dipaksa ku urang teh. Kasalaki misalna hayang anu, tah bari salaki teh teu mampu kana eta perkara teh. Tah awe anu sok maksa-maksa kana perkara anu teu mampu anu jadi salakina, maka eta awe bakal asup kana seuneu neraka. Ulah gitu. Kudu disesuaikeun jeung kamampuan anu jadi salaki. Salaki mah mampuna teh kudu pantar kieu tah. Mentai kudu pantar kieu we sarua. Ya, disesuaikeun. Lamun tukang macul meureun kumaha tah pamenta urang. Nah, gitu. Lamun misal tukang bisnis kudu kumaha. Nah, jadi diseimbangkeun jeung kamampuan anu jadi salakina. Sabab teu saeutiknya. Teu saeutik salaki nekat akibat dorongan tina anu jadi awewe. Teu saeutik eta teh. Kadang-kadang salakina teh bisa maling ya, bisa nipu, bisa gasab jeung rea-rea teh eta nya. Sabab eta teh mungkin aya dorongan ti anu jadi pamajikanana. Teu kuat iman masalah teh. Kitu engkeuna. Ngahalalkeun sagala cara. Da aya dorongan ti anu jadi pamajikanana. Nah, jadi awewe anu sok meredih, menta, maksa kasalakina kana perkara anu teu kawasaeun eta salakina kana eta perkara, maka eta awewe bakal asup kana seuneu neraka. Sareng wa mar'atun latas turu nafsaha minar rijal. Awewe anu asup neraka teh nyaeta awewe anu tara nutupan kana awakna ti pirang-pirang lalaki anu sok nemong-nemong orat. Nah, awewe sarua eta ge bakal asup neraka. Aduh, ya eta mah kaning loba ayeuna mah. Dada jeung bujal geus katingali ayeuna mah. Tong boro dada bujal buk salamar katingali ku lalaki lain mahram, pan ke bakal digantung eta si awe dina seuneu neraka. Bari polona ngagolak pan eta teh. Kade tutupan orat teh, tutupan buuk teh. Anggo jilbab atuh. Pirang bara kabeh awak ditutupan mah. Nya seperti di Mekah geuning atuh teh kitu jilbab atuh nya ieu mau dibolegerkeun bari pamer di daboreun menang anyar rebonding nya menang anyar di pikok misalnya. Nah buuk teh dipamer-pamer ulah eta teh tutupannya buuk teh tutupan awak teh nya tina paningali lalaki anu lain mahram. Ieu mah kumaha aya gelombang gurumrung pakaianana ipis katingali kulit sarua jeung bohong atuh. Aya kanal kurang bahan. Katingali ping-ping katingali pokon mah orat-orat teh. Ya sarua eta oge sarua jeung bohong. Aya kanal buni merecet ya siga leupeut. Lah eta oge sarua nya. Sarua jeung bohong. Lain kitu gitu. Lain gitu nutupan teh kalau kaina kanal nya bari ulah nyaretak nya. Nah kuduna mah kitu gelombang gurumrung kuduna mah. Nah, jadi ulah katingali orat urang teh ulah. Nah, jadi awewe anu tara nutupan kana awakna ti pirang-pirang lalaki maka eta si awewe bakal asup kana seuneu neraka. Katak surkang Rasul almar'atu auratun awe mah oratnya tak mending cicing di imah lah tangka itu ka dieu teu aya pangabutuh nu banget penting pisan mah nya kitu deui watah ruju min baitiha mutabah rijatan nya awewe anu kaluar ti imahna bari gigindingan gigindingan make pakaian nu pang alus-alusna
make sesengitan nya segala diterapkeun. Nah, pokona anu gigindingan pokona mah kaluar ti imahna. Nah, maka awe anu kitu bakal asup neraka. Ya, ulah kaluar ti imah awe gigindingan ulah eta teh. Sesengitan ulah deh kaluar ti imah teh. Sabab lamun teh mah awe make sesengitan kaambeuk ku lalaki lain mahram maka dosa eta. Awe dosa laki dosa. Ya. Ulah eta teh. Ulah make ulah gigindingan kaluar ti imah teh. Tahu sabab awe yang gigindingan kaluar ti imah asup neraka engkena. Wa mar'atun laisa laha ilal aqlu wasurbu wan naumu. Tah, wa laisa laha rogbatun fis sholati wala fi taatillahi wala fi taati rasulihi wala fi taati zaujiha. Anu kaopatna awewe anu bakal asup neraka teh nyata awewe anu sok barang dahar jeung nginum jeung sare tapi eta awewe teresep salat, teresep taat ka Allah, teresep taat ka Rasulullah, teresep taat ka salaki. Nah, kur barang hakan hungkul awe eta mah. Ya, barang hakan we nginum sare. Ya. Ai kana salat teresep. Ka taat ka Allah, ka Rasul, ka salaki teresep. Ta awe anu kitu oge bakal asup kana seuneu neraka. Na'udzubillahi min dalik. Tah jadi opat golongan awe eta bakal asup kana seuneu neraka. Catetnya para ibu, para teteh-teteh, catet tah. Ilmu ieu ieu. Jadi awewe opat golongan awewe anu bakal kana neraka teh hiji awewe anu goreng letahna kanu jadi salaki. Di mana-mana eueuh salaki ti imahna maka teu ngajaga teu ngaraksa kana awakna. Di mana-mana hadir salakina ti nya di imahna maka sok nganyerikeun kanu jadi salakina. Hiji eta. Kaduana awewe anu meredih ka salakina kana perkara anu teu kawasaeun eta salaki kana eta perkara. Katiluna awewe anu tara nutupan kana awakna ti pirang-pirang lalaki jeung kaluar ti imah bari gigindingan. Kaopatna awewe anu henteu aya kaeta si awewe nya anu teu aya kaeta si awe anging barang dahar nginum jeung sare. Ya, tegasna mah awewe anu sok barang dahar nginum jeung sare tapi teresep salat, teresep taat ka Allah, teresep taat ka Rasulullah, teresep taat kanu jadi salaki. Nah, maka awe anu kitu bakal asup kana seuneu neraka. Jauhan kade ta eta teh. Dina hiji waktos Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah sareng bojona Siti Fatimatu Az-Zahra anjeunana angkat nya ka bumi Kangjeng Rasul. Pas anjeunna dongkap ka bumi Kangjeng Rasul, nyondong Kangjeng Rasul teh nuju nangis nya, nu banget nangisna teh. Teras ditaros ku Sayyidina Ali, ya Rasulullah, naon margina anjeun make nangis? Aya naon ya Rasulullah? Saur Kangjeng Rasul, hai Ali, dina waktos kaula diisrokeun wal dimi'rajkeun ku Allah. Kaula ningali ka pirang-pirang awewe ti umat kaula anu keur disiksa nya, tina pirang-pirang warna siksaan. Banget siksaana teh. Sehingga kaula nangis nya, ningali kejadian kitu teh. Pohara siksaanana ka eta awewe. Hiji kaula teh ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bisya'riha yagli dima guha. Kaula teh ningali ka awewe anu digantung ya, rambutna ya, anu ngagolak polona. Kaula teh ningali ka dinya teh. Teu tega kaula teh. Ya, pangna eta si awewe ya, digantung buukna ngagolak polona. Ta eta si awe teh anu tara nutupan kana rambutna ti pirang-pirang lalaki. Mata kade awewe tutupan buuk teh ulah dibuka-bukanya. Tutupan kade ta awe anu mukakeun buuk katingali buuk ku lalaki lain mahram mungkin bakal digantung eta si awe bari polona ngagolak. Teras kaula teh Ali ningal ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha
wal hamimu yusobbu fi halqiha. Kaula teh ningal awewe anu digantung letahna ya. Jeung wedang neraka anu panas dicicikeun kana genggerongna. Aduh nya di letahna digantung bari wedang anu ngagolak nu panas nah dicicikeun kana genggerongna. Mana teh kabayang nya panasna luar biasa. Nah anu kumaha eta awe teh awewe anu sok nganyerikeun ka salakina. Kuletahna sok nganyerikeun salaki. Nah awe anu kitu bakal digantung letahna ya. Bakal digantung letahna, bakal dicicikeun wedang panas ka eta si awe kana genggerongna. Sareng ningali kaula ka awewe anu digantung susuna. Tah eta awewe anu digantung susuna teh nyaeta awewe anu sok nganyerikeun kana kasur salakina. Sareng nya kitu deui ningali kaula ka awewe anu ditalian dua sukuna nepi kana susuna jeung leungeunna kana emun-emunanana jeung dilindihkeun ka eta si awewe oray jeung pirang-pirang langgir nya. Nah, disiksa cocok ku langgir pacok ku oray nya. Sukuna ditalian kana susuna leungeunna kana emun-emunanana banget disiksa eta awewe teh. Ta anu kumaha anu kitu nyaeta awewe anu tara adus dina nalika saatos junub atanapi head nya. Jadi tara adus dina junub sareng head ya. Jeung eta awewe anu sok nyepelekeun kana salat. Anu anggap enteng kana salat, anu tara salat lah bisa jadi gitu. Jadi awewe anu tara adus tina junub jeung head sareng anu nyepelekeun kana salat, maka eta si awewe bakal ditalian dua sukuna nepi kana susuna jeung leungeunna kana emun-emunanana jeung bakal didatangkeun oray jeung kalajengking anu nyiksa ka eta awewe. Naudzubillahi min dalik. Mata kadenya di mana-mana awewe tos junub atanapi head adus jeung kade awewe ulah sok ngalumayankeun kana salat. Tah rupa-rupa kaula teh ningali dina Isra wal Mi'raj teh ka pirang-pirang awewe. Bahkan ningali kaula ka awewe anu sirahna sapertikeun bagong, ari badanna eta cara badan himar. Oge keur disiksa eta si awe teh ku sajuta siksaan. Ya, tah ieu ya. Ya sirahna saperti bagong, ya. Bagong. Oge badanna seperti badan himar, bari eta si awewe teh keur disiksa. Nah, awen kumaha eta teh? Nyaeta awewe anu sok ngadu-ngadu jeung sok gede bohong awe nu kitu teh. Sangke teh sirahna sapertikeun bagong, badanna seperti badan himar bari disiksa hantem-hanteman. Awe anu sok ngadu-ngadu, awe anu sok gede bohong. Eta nya. Oke nya kitu deui. Aya awewe anu sapertikeun rupa anjing. Bari seuneu asup dina bahamna kaluar dina bujurna. Bari malaikat neunggelan ka eta si awe ku gada tina seuneu. Ta eta mah awewe tukang ngadongdolek jeung tukang hasud nya. Awe tukang ngadongdolek, tukang hasud, dah sarua engke bakal disiksa dina seuneu neraka. Tah jadi rupa-rupa pisan siksaan-siksaanana ka eta awewe nya. Kusabab eta si awewe teh terutama nama loba dosa kanu jadi salakina, goreng kanu jadi salakina. Eta nu paling parah dina siksana ke dina seuneu neraka. Tak kusabab kitu nya
ka para istri kade sing sae urang kanu jadi salaki tehnya ulah goreng carek gitu. Kudu sapertikeun ieu geuningnya sapertikeun Siti Mutia. Siti Mutia duh istri soleha pan saur Kangjeng Rasul geuning ka Siti Fatimah Zahra, hai Fatimah engkin di akhirat bakal aya hiji awewe anu nyekelan kendaraan anjeun asup ka surga gitu nya. Tah bakal aya awewe anu nyekelan kendaraan anjeun asup ka surga, tegasna bakal ka surga eta awewe. Saur Siti Fatimah, saya Rasulullah nyaeta Siti Mutia. Dina hiji waktu Siti Fatimah angkat ka bumi Siti Mutia, panasaran hoyong ngabuktoskeun amal naon nu pidamel ku eta awe sehingga eta si awe nyata Siti Mutia teh asup ka surga. Sehingga nyepengan kendaraan Siti Fatimah tu Az-Zahra. Terus anjeunna angkat ka bumi Siti Mutia nyanak Sayyidina Hasan paminta lepat nya ditungtun gitu. Dongkap ka bumi Siti Mutia, assalamualaikum. Sareng Siti Mutia dilebet waalaikumsalam. Sa di luar kaula Fatimah Az-Zahra nya putri Kangjeng Rasul. Sareng sa anjeun ka dieu sareng Sayyidina Hasan. Anjeun kalebet putra anjeun tong di luar. Nah make kitu sareng Siti Fatimah. Sabab kaula teu aya izin anu jadi salaki. Saur salaki kaula tadi memeh angkat kana kepada malanana. Saur carge kaula nyai di mana-mana aya laki ulah dikajerokeun. Da Siti Fatimah teu tega Sayyidina Hasan alit keneh atuh. Ya akhirna Siti Fatimah uih kitu nya. Terus anjeunna dongkap deui Siti Fatimah teh. Nyanak Sayyidina Husain jadi ais keneh mun telepat mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saur Siti Mutia, saha anjeun di luar? Kaula Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah. Sareng saha anjeun ka dieu? Sareng Sayyidina Husain. Nah, saur Siti Mutia, anjeun kalebet putra anjeun tuna di luar. Nah, Siti Fatimah teu tega atuh da komo imalit pisan. Di ais keneh nya uwi. Tadina hiji waktos Siti Fatimah angkat nyalira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saur Siti Mutia teh. Sa di luar kaula Fatimah Zahra binti Rasul. Sareng saka dieu. Nah, nyalira we teh sareng sasa. Maka kalebet. Terus Siti Fatimah kalebet, pas anjeunna kalebet bumi Siti Mutia ningal aya 3 benda anu di pusti-pusti ku eta Siti Mutia, anu diabadikeun, anu dijaga, ditatap, diusap. Naon 3 benda eta teh? Kahijina elap nya, lamak, elap, kaduana cambuk, cameti, katiluna gunting. Nya naros Siti Fatimah Zahra ka Siti Mutia, "Hei Mutia, ya, anjeun nyepengan 3 benda ieu. Naon tah hiji? Naon ieu? Tujuanana anjeun pangna ieu benda anu 3 diabadikeun." Ya aya elap, kang naon ieu elap? Saur Siti Fatimah, saur Siti Mutia, ieu elap teh ku kaula sok dianggo di mana-mana. Cara ge kaula uih ti padamelan, uih tina kasab, ku kaula kesang salaki kaula sok dielapan, ya sok disusutan ku kaula teh. Nah, ibu osok tara kitu tah. Nah, di mana-mana salaki uih ti padamelan elapna kesangna dielapan. Wah, boro-boro jigana teh nya. Kitu nya. Salaki assalamualaikum tara dijawab kadang-kadang ya. Nah, kadang-kadang orang bari jamatat datang salaki teh pan. Komo teu mawa duit mah nya. Nah, Siti Mutia mah teu kitu. Dongkap carogena teh susutan, kesangna, senyum, somea, nya caina diasorkeun. Pokona mah luar biasanya. Ta eta elap teh sok dianggo nyusutan kesang anu jadi salakina. Naros di Siti Fatimah, "Hai Mutia, ieu nu kaduana aya cambuk ya, aya cambuk." Ieu cambuk paranti naon? Ya. Ta ieu cambuk teh kaula teh sok nyarios kieu ka salaki kaula. Kang, di mana-mana abdi masak, henteu raos pasakan abdi mangga cambuk we awak abdi. Mangga wae akang. Lamun teh pasakan abdi teu raos, cambuk we awak abdi. Nah, ibu kumaha? Wah, ibu mah cek salaki teh kurang uyah. Wah, dia teh ngamprangnya. Nyieun ku sorangan jigana urang mah kitu bangun teh nya. Itu lamun teu kapae ku salaki teh pasakan urang, ngutruk jigana teh urang mah. Nah, ta Siti Mutia mah tara kitu, kitu tara kitu. Nah, jadi cambuk teh sok dianggo nyarios ka salakina. Siti Mutia akang di mana-mana pasakan abdi teu raos mangga cambuk wae awak abdi. Nu katiluna aya gunting, naon ieu gunting? Saur Siti Mutia ieu gunting teh sok dianggo di mana-mana kaula teh sok nyarios kieu nya.
Kang bilih lisan abdi, bilih letah abdi nganyirikeun akang, mangga gunting we letah abdi. Ting aya ting moal awe kitu ayeuna nya. Jigana moal aya bangunna teh zaman kiwari mah meureun sugan. Gitu nya. Sok turutan atuh lamun urang hayang ka surga, turutan Siti Mutia atuh. Nyata sadiakeun lamak, sadiakeun cambuk, sadiakeun gunting nya. Lamak dianggo jang nyusutan ke sang salaki, cambuk di mana-mana misalna urang masak teu raos sok asongkeun cambuk ka salaki, jadi dicambuk awak urang. Guntingnya di mana-mana letah teu bener goreng salaki asongkeun gunting kang gunting we letah abdi. Lamun bisa kitu surga bagiana jigana teh nya. Tah Siti Mutia ge saur Kangjeng Rasul bakal asup ka surga bari nyepengan kendaraan Siti Fatimatu Zahra nya. Sabab eta Siti Mutia teh taat tuhu kas anu jadi salaki. Nah, tarupina panginten pembahasan teh pribados moal anu disaur ngan intina mah mun tadi teh we nya opat golongan awewe anu aya dina seuneun neraka. Jauhannya ku para ibu para teteh ulah sampai ka dipidamel nu opat perkara eta, sabab opat perkara eta teh matak nyebabkeun asup para ibu para teteh asup kana seuneun neraka. Nyata hiji bilih hilap sawihan deui, hiji awewe anu goreng lisan, goreng carek kanu jadi salakina. Ya, di mana-mana eueuh salakina maka sok eta awe teh tara ngajaga, ya, sok tara ngajaga kana awakna. Tara dijaga awakna. Di mana-mana aya salakina maka sok nganyerikeun ka salakina. Oge awewe kaduana anu sok meredih ka salakina kana perkara anu teu kuateun eta si salaki kana eta perkara. Katiluna awewe anu tara nutupan kana awakna ti pirang-pirang lalaki. Oge awewe anu kaluar ti imahna bari gigindingan. Kaopatna awewe anu sok barang dahar nginum jeung sare tapi henteu resep salat, henteu resep taat ka Allah, ka Rasulullah jeung ka salakina. Tah opat golongan awewe eta bakal asup kana seuneun neraka. Mudah-mudahan para ibu para teteh masing nebihanana tina anu opat perkara eta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan para ibu para teteh masing asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rupina dicekapeun sakieu wae kirang sinareng langkungna pamugi kersang hapunten eta leres we tina hukum lepatna tina kaburuan pribados. Mudah-mudahan Allah ngapunten sareng mudah-mudahan Allah nampi kana amal ibadah urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina ditutup ku akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.